Ada satu ceramah yang luar biasa, bodor, lucu, kocak, tapi ada pesan-pesan yang sangat luar biasa, ya, pesan-pesan moral yang sangat luar biasa. Ini perlu ditonton ya. Ayo kita tonton, ya. Ini jangan lupa ini like dan subscribe ya. Ya, kalau perlu sebarkan. Ya, anu geus dijikeun ku Ustad Nana Gerahana waktos disumangakeun. Ibu-ibu ulah waka centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah, nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa, nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati diwumuh ku alhamdulillah, nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min sulak nalaktak istrem panastrem dudupak sareng rumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubar dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing silah bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul ngincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kuasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang nepi ka cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap niwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor malah ngecer ka junjungan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figura nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu wafat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah, ka para kulawargana nu hanceg panceg istiqomah imanna, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan punggeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamaget istri nu lar nyonto Kangjeng Nabi. Sunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih ti kaheman sangsang badan titip diri demugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sakagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeu. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul ku dulur di abring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seuk menang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas sidek duaan anaking sejang motretkeun karateuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna bangsa nu pinuh ku kacinta wan cinu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon bangsa katukan anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komode lamun ropoh keur mah geus peuting dibere bahasa kitu katempo hayang sarena. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormatan simkuring guruanan pikeun simkuring ais pangampi pupuh lemur ti kawit Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD Lebetur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu rarese sanajan teu kabagi duit PBB
anu hormatan simkuring rekan simkuring banser ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan muga-muga anjeunna dipaparin kasalawatan dunia akhirat. Ibu mil bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng pepak sarua moal deung ngabeda-beda. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon habis neangan dahare cek ibu pangaosan teh neangan ilmu geratanya ka ustad nu deukeut naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan namun ilmu geus jadi cahaya urang boga ilmu nah geus oncoran awak urang jawabanana acan. Bakabehanana ge nu hadir di dieu arapal ilmu tahajud tapi naha moal penting hees wae. Kabeh ge nu hadir di ieu tempat arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong paseah tapi naha sakapeung ajengan ge gurger wae. Kabeh ge nu hadir di ieu tempat teh arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jam motrot wae. Berarti lamun kitu mah ilmu teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tuh bisa. Di mana ternyata ilmu dina tilu rupa, hiji dina kolbi, dua dina kauli, tilu dina fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Lamun ibu boga ilmu, kuring boga ilmu bakal katempo hatena nyacas bodas, omongan anak moal nyigeung batur sarta amal lagi bakal tawadohir. Ta eta ilmu nu sajati teh dina pagawean. Kolbi bersih, ucapan teu pernah ngahina batur. Atau tindakan lakuning lampah tawadoh we nu ngaran hirup teh. Batur lebih halus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih berilmu batan urang, sehingga ilmuna bakal merek karena urang kadang diri urang teh lain urang hayang diajian batur tapi urang udah bisa ngajanan batur. Iya nu disebut tawadhu hirup teh urang ngajanan batur sabodo batur merek ngajian ka urang pek henteukeun bae nah dadunya kana mah kitu keneh matak hirup mah grapikeun sifat rasa. Tadi kuring kegiatan teh teu boga rasa ustad lah. Mata ibu rek ngomong mang pe kumaha ibu. Rek nyebut jang silahkan. Atau ahnya tarik ngomong ustad aku mah ibu. Da udah mah teu hayang. Mata calana biasa, baju biasa, ngomong biasa sabab kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata sumping kuring teu kudu keprok da sanes japati. Biasa. Tabata kolbi kauli fi'li ai kolbi teh hate ai kauli ucapan ai fi'li pagawean memeh nuduh kanu jauh memeh neang anu anggang korehkeun awak sorangan akur teu antara hate jeung ucapan dak sakapeung urang teu akur-akur patak ilmu teh boro-boro mah ditampa ku batur ku awak sorangan ge ilmu teh geus ditolak kabeh nyaraho ilmu sedekah geuning itu yatim loba miskin diantep di mana atuh karek apal kanyaho can apal dina gawe bener Pak. Iya mata tong sok polotot ke batur polototan mah awak sorangan terus apal kabeh ge ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasehat tapi hirup kasigeungan wae atuh di mana ilmu teh karek nepi kana bibir can katempo dina gawe nu hadir di ieu tempat bisaeun kabeh ge ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah tapi katempo teu bersih hatena wallahu a'lam da caritaan subhanallah mah eta mah hafalan mana amalanan. Subhanallah teh hafalan budak TKG bisa ngan mana apa gaweana natina subhanallah teh naon gawena bersihan eta hate sirik pidik jail kan yaya istren panastren dudupak jeung rumpak teu kaopan cegukan jeung punungan kudu piceun lamun bener subhanallah geuning kanyataan mah subhanallah batur nyeun gedong ngadon olab sia teh geuning kanyataan mah bibir subhanallah batur meuli mobil ngadon ratug angen dina bibir subhanallah batur nyeun gedong ngebul hulu dina bibir subhanallah batur meuli motor ini ke rumah sakit dina bibir subhanallah batur nyeun pilak nada modar berarti subhanallah teh karek samat bibir can katoong dina gawena well ayeuna alhamdulillah da KPG bisa ngomongkeun alhamdulillah enteng alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah kunaon batur teu kabita ku awak urang heuda alhamdulillah karek samet bibir can katoong dina gawena nya naon atuh tina alhamdulillah gawena tah piceun sifat ria da Allah mah nu maha agung jeung Allah mah anu sagala-gala boga alhamdulillah sagala puji kagungan Allah berarti manusia mah teu boga hak pikeun disanjung teu boga hak pikeun dipuji
nya nari urang da tahajud ge nyieun heula status OTW tahajud acan hayang kapuji enggeus boga kongkorong pake lempang dongkok nanaonna timpah pingau ti dieu nepi ka dieu kuat gigi brig yang berpangaosan di jika jelema setruk we hayu ngaos gitu di mana atuh alhamdulillah hirup mah sakadar disebut matak tong sombong ku panyebut batu kuring disebut al-mukarram aya bangga sugan sacawa ngobuuk henteu naha ngadon era al-mukarram nana gerhana al-mukarram teh yang mulia palebah mana nana gerhana bener osok salah osok nu kitu mulia malahan cek batur al-mukarram salat subuh ge osok aberangan jadi eta mah sakadar panyebut batur Pak disebut ustad kiai ajengan era punten beli di aya Pak ustad aya Pak kiai urang akurkeun ilmu kudu era disebut kiai jeung ajengan nama jeung era sieun teu akur jeung kalakuan sedangkan ustad kiai ajengan ulama teh disebut warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun unggal penting tahajud baru sampean bati tahajud ustad mana anu baru sampean bati tahajud nu jelas nama kalingsir well nabi ngawariskeun bager ka umatna mana bukti bagerna nabi kurumuy aya tatangga ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disayur dibikeun ta eta nu diwariskeun ku nabi cobaan anak gerhana bogaeun jam penta ku ibu dibikeun moal tah ibu teh eta teh suudon ngaranna karacau pangaosan teh hate pan keneh nyebut subhanallah kudu bersih hate diuji sakitu wae geus hujat eta hate cek urang mah daripada heubel-heubel pengajian namahan dosa mending balik ustad kiai ajengan sugan bangga sacawa buuk henteu nama kejeng teu bangga sabab sieun teu kurup sieun teu cocok jeung akhlak perbuatan nu dituntut ku Allah taala lain omongan nu dituntut ku Allah adalah pagawean omongan mah bisa direka-reka tukang tipu ge bisa hirup ulah magejeng sombong kudu disebut batu disebut pinter kudu bodoh disebut beunghar kudu miskin disebut pejabat ge ku rakyat disebut pinter kuno bodoh matak tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh lain ngaledek nu bodoh tapi nah kenyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh deuk ngahina mah cek kuring tong sakola luhur jadi jelema belet ge bisa rek ngaledek batur disebut beunghar kuno miskin matak tugas jelema beunghar geura tulungan jelema miskin toong keleng si miskin kirim biasna tempo budak yatim hayang sakola pek pan sakolahkeun toong imah butut si miskin pangomeankeun lucu meureun lamun beunghar boga tugas kitu lahir mah sararomong geuleuh aing mah da disebut beunghar teh kudu miskin bari si miskin biasana ge gede mun aya nu maot pangheula nyokot pacul nyeun kuburan mun aya nu maot pangheula nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureut matak lamun aya di dieu jelema anu beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot sia tak bikeun paculna mangga ngadamal kuburan sorangan tuh gitu aya pasaran geura gotong ku sorangan nyata nu nganterkeun ka kuburan mangga setengah salapan acok-acokan sorangan keukeuh manusia mah butuh ku batur maka urang ulah pernah goreng jeung tuh disebut pejabat ku rakyat tak hakikat rumah lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat nah apan cucungik si laing jadi teh ku rakyat ari heuh atuh urang teh moal jadi naon-naon tanpa aya dukungan rakyat mah matak saaratos janten teh atuh turun ka rakyat ulah ai ngaran-ngaran nu di luhur barang dahar di nu ngeunah-ngeunah di restoran rakyat pemikiran beas mahal ge ngebul huluna hirup mau ukur disebut termasuk nana gerhana disebut ustad dah arari teuing mah kuring bisa ceramah di dieu lantaran aya ibu jeung bapak leungit ibu bapak kuring teu bisa walakaya mata ustad nu alus teh nu ngahargaan ka jamaahna kira-kira tuluh pek sare kira-kira hayang balik jugra balik kira-kira hayang dahar tu minta kana hajat mata hirup kudu bisa silih ajen mata nu hade mah Pak Kades tanya harus disebut Siliwangi naon maksudna ya orang tanya hari ieu nu hadir baheula yang baheula
pas Pak Kades nyalon ibu bapak nu datang ka dieu nyoblos ka Pak Kades kabeh teu cirian Pak Kades teu tapi geuning Pak Kades teu boga panyigit dendam ya diulem datang aya rakyat sangsara sumping artina siliwangi dek sili-singitan jeung rakyatna teu persetan nu nyoblos jeung nu teu nyoblos keukeuh geus jadi mah inilah rakyat kuring desa naon Cau desa Kebon Cau Allah Cauna wadak hirup gitu tak lagi ibu disebut daek usaha kudu kedul mata kurang sok ngaledek ka jelema nu kedul pangaosan teh hakikat mah itu teh keur ibadah lagi alus teu ciri kurang teu ketempo kurang teu ketempo gilimringna ka ieu nu paling paur dan store kebok di api pake brush on oh kamana bu ngaos wallahu alam lima itu mah ayeuna teh keur ibadah nyangu masak kurumun salaki bapana hapunten abdi teu pangaosan nah atuh apan teu acan hiji ti salaki hiji tah patuhna ka salaki hariwang mah da ieu datang ka dieu izin sok anu acan izin tuh jalan gede keneh baralik mending oge beres cek salaki dageun baya atuh urang tuang we dekul barang dahar tuang jeung segala rupa ibadah ayeuna ibu datang ka dieu bawa salaki keur papelengkingan na kursi nahan lapar nungguan ibu paling balik jam 10 ya disentak ku salaki di mana lila teuing pangaosan dek naon lain nyangu heula ku sorangan ngaos maknya tina pengajian jadi hohoak mata ngaran ibadah mah teu katempo gilimringna teu katempo ngingkigna hakikatna hatena jeung Allahna ta eta ikhlas ibadah well korban TikTok maka hadirin kaum muslimin hakikat ngaran kahirupan nu kudu kurang dibersihan lain lahir ieu teh kuring teh make baju kita filosofi hirup sebenarnya kahiji kuring manusia biasa lain manusia luar biasa kewe lamun abdi geus ngarasa jadi jelema luar biasa odok rek digamis rek diudeng rek disorban da jalmi-jalmi luar biasa eta mah ari abdi mah da jalma biasa nya kieu we kadar eta ku ibu teh dihargaan duli teuing dalam mun digamis diudeng masuk tempo jamaah teh nangtung geuleuh jeung sumping al mukarram coba ka urang karek turun tina mobil jeung well lain assalamualaikum wakala kawel-welan tapi filosofi hirupna nu kudu ku urang didangdanan lain lahiriah tapi dangdanan batini hanya sebuah saragam mah jeung dipaseakeun dalam pengajian karena saragam teh eta pengajian pemberi bangkrut ibu-ibu teh ngadugu ka ustad ai ka salaki hese muncul ustad wayahna ibu rutin nanti Senin kedah bodas Jumaranyuk bodas kabeh salah sahejo hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu mun teu ganti baju cek salaki riren mah ngaos teh naha cangar kana sirah jeung teu karunya ka jelema nu teu boga saragam mata geus teu kudu surugam saragaman lieur geus we kieu tah rame ban jika partai soblosun hanya sebatas saragam ayeuna teh pengajian teh tiung denai baju denai HP Oppo ngan kana hutang poho bangkrut teh pangaosan carape geus lah tong kamuflase hirup mah tembongkeun we jati diri urang nu asli nu sabenerna teu kudu nyompot hirup mah cek si Ariel ge bukalah topengmu benar keheul atuh da ayeuna ibu di jilbab hek bareng jeung kamis budi lucu teh katempo akhlak jilbabna teh ya jilbab gede popolotot ka batur anger jilbab gede kana gosip bundak dengdek jilbab gede teu kaur batur nyeun kasalahan diwir kali ngomongkeun ka goreng patutan batur jilbab nu mana nu kudu diparake teh oh bapak-bapak teh bari lebok cek bapak pek tuluikeun ngane jilbab anu ieu da alus kudu malan ngan dibarengan atuh jeung amis budi da geulis beungeut mah babari kulit hideung hayang bodas loba skincare meuli we nu 2,5 juta saminggu beres ngan anger da ge gapamih dina punduk marange anger
jeung ai jodohna kudu jeung Udin mah kajian disekin kira nah ngarejeng Udin moal matak datang anak Prabowo hirup manusia mah geus nu hade mah nu narimakeun teu kudu riweuh heeh nya iya ya kaum ibu-ibu ya tara narimakeun wae subhanallah halus geus alus krop bantu ku patlot tanya balik ti dieu pas ya jeung salaki nah leungit hiji bulu panon dipanjangan meujeul ibu cicing sanajan jeung nu tunuh panganten alus bulu panon dipanjangan coba mau motor bulu panon panjang tabrakan lur tong sok nyiksa diri hirup teh geus sifat manusia mah tarimakeun kana perkara anu geus terjadi teu kudu riweuh tong kaduhung kudu geus tong sieun kudu acan nama ke jeung kaduhung da geus nama ke jeung sieun da acan nya aneh ya kaduhungnya urang baheula henteu sakola luhur juga teu sakola deui geus kolot kieu bararanga sakola ge geus tong kaduhung kudu geus tong sieun kudu acan eta teh rumus hirup tong kaduhung kudu geus tong sieun kudu acan baong bedegongna urang bareto geus tong dipake kaduhung angguran tatap masa depan supaya lebih cemerlang mun neng boga mantan keun antep tong diinget-inget deui sabab ayeuna mah neng teh lain jeung si itu tapi jeung si ieu anu bakal mawa masa depan anu lebih cemerlang nya da ibu ge masa lalu mah baroga tuh baraong jeung namanya umuron gitu nah da jelema nu bager saumur-umur kabeh ge mengalami bener salah ngalaman daek kedul ngalaman alus goreng ge ngalaman sok mana jelema nu bener saumur-umur moal aya demi Allah tah kabeh ge ngalaman bener jeung salahna daek jeung kedulna alus jeung gorengna maka ayeuna ibu geus daek pangaosan tong wani-wani ngomongkeun anu cadu pangaosan da ibu ge baheula mah cadu bapak baheula pernah salah pernah bener mata eureun nyaritakeun salah batur da bapak ge sakapeung mah osok salah jiga sarua geuning heeh nya matakna nu kudu kunci pamuka lawang hirup adalah hati ibadah ditampa gumantung geus si hatena kajian salat bebeakan maca Quran alus ai hate kotor mah da anger eueuh naonna maca Quran alus bareng jeung hate nu alus maka kalakuan jadi alus maca Quran alus hate kotor bubar maca Quran so aing asa aing pang Qur'ana nepi ka kabatur teh nyolahkeun nu si eta dan jigana aku ceramah ge mah ngarti kabeh itu ungut-ungutan teuing tunuh ketang deh maca Quran alus bareng jeung hate alus maka kalakuan jadi alus pengajian kieu alus bareng jeung hate alus maka bubar pengajian yakin menang ilmu berubah hirup nu goreng kasalaki geus boga cita-cita ti ayeuna teh mun goreng kasalaki bawa pengajian ka dieu keur mumusuhan jeung salaki riweuh cenah di imam kusia wae tawayana bubar ti dieu kudu aya perubahan sikap salaki keur cicing ngalajo TV angkep ke ibu ayah cek salaki teh kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay neruci ya sedih tuh ibu bisi goreng kata tangga beres pengajian susul isukan ampura gitu bisi isuk kurang tutup dunia maut ngarana ai kitu mah geus silih bubarkeun kana perdosaan moal mamawa ka gorengan nepi ka alam akhirat ieu tah hasil pengajian anu boga harta cokelan harta teh bisi loba teuing bagikeun yatim teangan miskin bere ta eta ladang ngaji teh ngaji minang pedit anger dauh robah atuh berarti ilmu karek samet kepalana karek samet sirahna can bisa sapamedegan jeung ilmu pamikiranna oh well mata irupa koncina hati tahajud alus bareng jeung hati nu alus mata kalau beres tahajud bakal katempo tawadoh hirup penceramah alus bareng jeung hati nu alus maka hirupna teu Allah cuek biasa dihargaan sabodoh dengan teu paduli teuing ngarep-ngarep dihargaan dihina ge mang sabodoh nah bae dihina diledek dicaci dimaki tuh tempo lalajuan buah buruk nu buruk teu kudu petik nu buruk teu kudu ala nu buruk teu kudu taekan kacape-cape nu buruk meragrag sorangan
ibu dihina batur, dilek batur, dipitnah batur daripada dilawan ka setruk-setruk antep engke ge eureun sorangan. Nyata cenah si itu eureun-eureun tenang ge eureun di mana geus jadi huntu. Keur aduh Allah sampeurkeun kumaha ceuk ibu karas. Nyata cager jadi huntuna malahan geus ka rumah sakit. Cager sia teh tapi anggar ngomongkeun keneh engke ge cager. Berarti ieu dosa nu rek dibawa ke alam akhirat. Di mana cagerna? Geus modar. Maknya urang gugulung doraka nepi karek maot napa? Mata tugas na manusia diberi umur keur ngomean hirup dirina masing-masing lain ngomean awak batur tong cekas teuing kana kasalahan batur sing cekas mah kana kasalahan awak sorangan gagat well keheul mata cek orang tasawuf pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Allah mau jadi kayak anjay ini dia. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Kabogoh jeung kabogoh papangih malam minggu indah ngan isuki-suki ngahulang duit beak bati peuting. Ibu 7 tahun tepangi jeung salaki 2 poe pangi sono indah 2 poe 7 tahun salaki jejeng di imah boro-boro indah kumaha ceuk ibu asa talung miara maut berarti teu indah. Ternyata nu paling indah adalah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeran. Dek wawuh jeung Allah kumaha sadegeun unggal poe urang pagawean wawuh jeung kagoreng patutan batur. Matak jelema lolobana nempono ku panon ieu lain ku panon batin. Lamun ku panon batin bakal bisa silih rasakeun rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Batur wirang cek panon batin. Dedeh teuing keur meunang ka wirang kumaha lamun urang nu meunang ka wirangna. Jadinya ka jalma nu keur wirang. Batur salah ayoh nate kumaha lamun anak aing jeung keluarga aing anu kejadian salah seperti kitu komo disalah-salah meureun nyeri saruana. Jadi batur teh urang ceuk panon batin ai ku panon ieu ya cadu kudu kitu. Heeh ya. Sabab panon ieu mah panyakit ge dua, hiji nunutan, kedua sare. Nunutan penyakit mawa duit 111.000 nu diasupkeun nu 1.000 ayeuna keur nunutan angka hiji katempo angka 0 teh katempo koropak datang dadakan kedus nu 100 sigeung ku DKM hade mani infak aing geus sadar juga aing sidik 100 nu lapur datang TKI mah ditagih ku pamajikan pamana keur beas ngahuleung da jasa 11.000 mana pak keur beas dicabut 11.000 ngahuleung istighfar ongkoh. Astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka sodakoh dianggap cilaka kunaon sapabeja ka emak bapak teh kalpasan jurig di bapak kunaon bapak teh kasupkeun nu 1.000 ayeuna bapak nunutan ngadon geblus nu 100 kumaha ceuk pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh ngadon sarwana sia teh cerete teh pamajikan leos ka masjid mah ka mana deuk tepan asar lain deuk naon bongkar koropa naik deui panon penyakitna sare jelema nu sare leuwih bahaya datang ke masjid kerek-kerek batur ngahotib sare batur salat sare batur ngadoa sare bubar ti masjid si eta nu bakal ngocobrot teu hayang cenah jubahan di kebon cau nah deh ustaz geus sesat kitu cini sama gagabah ka dulur urang ieu sesat deuk sesat kumaha cenah jumaah nu khotib abu khutbah wiridan acan taroskeun ka pakades sing teh bener di kebon cau jumaahan abu khutbah poek masjidna cek sahajang cek si itu tong dianggap nah molor ti barang datang. Jadi maksudna jelema sare lain jelema sare ku panonna kade sare panon batin jelema nu sare panon batinna beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur akrab jeung katebalegan batur tapi si eta teu wawuh jeung kagoreng patutan diri sorangan keheul atuh bener ya batak benta atau panon batin teh batur teh urang nyeri batur nyeri urang ripuh batur ripuh urang bingung batur ge bingung
urang sehingga umat Islam nugas kaancikan ku sifat keislaman dek nyalemetkeun ku bibirna ku sikapna jeung ku perbuatanana sehingga salahna batur ditutupan aib batur ditutupan da kuring ge nana gerhana dihargaan batur teh lantaran ku Allah ditutupan aibna ibu ge dihargaan ku batur lantaran ku Allah ditutupan aib ibu Allah manyaah nutupan aib ibu jeung aib kuring ngari manusia ngadon nyokelan aduh kadek tong daekeun si eta nah gitu si eta nah mun lagi loba kabogohna bae sirina payu atuh heeh maka jawaban ibu hirup hayang salamet balik ibu bener ya teh nya da kuring mah lain bab nanya bab ngajawab lain ibu hayang salamet jawaban ibu mana bukti jelema nu hayang salamet kudu aya bukti lamun bener ibu aya kahayang buktikeun yen urang teh hayang salamet panon tawadokeun bibir tong ngomongkeun batur ceuli tong resep gosip ngalengkah tong kana salah hate kudu bersih ta eta nu hayang salamet ai ngomongkeun hayang salamet mah kabeh ge bisa geuning panon popolotot kana gosip beuki hate sing meuli ka batur ngaledek wae lain salamet nu bakal datang dicabok batur jadi salamet teh jawabanana adalah akhlak urang bener mah kakak sepanjang pengajian mustami kuat di dinya jigir penjara gitu kadieu atuh tah ieu lebar tanggung ieu lebar aya abdi teu naya kaluhur teh sieun kieu ibu tah aya di dieu mapan rata so cek ibu hayang salamet jawabanana eta hayang beunghar naon jawabanana daek usaha ai beunghar hayang itu ngeluud ngadon modar keur sangsara mata kahayang teh jawabanana mah geuning ayana awak urang masing ieu rumah tangga hayang naon ai sakadar hayang sare mah bebari atuh jeung guguling ge bisa anggap pemajikan ngan paling jieu nu gelo rumah tangga salaki jeung pemajikan dihijikeun dina akad nikah hayang naon sebenarnya sok ibu hayang naon tah baheula nikah jeung si bapak teh hayang sakinah hayang mawadah hayang warahmah geus acan ibu geuning ngadoakeun ka panganten sing sakinah mawadah warahmah bari maneh ge cari nul beuti jebleh peuting geus pasea berarti jawaban sakinah mawadah warahmah itu teh hese wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah mun ibu hayang salamet jawabanana nu tadi lamun rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah butuh jawaban naon atuh jawabanana rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah tah urang asuh jawaban rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah adalah lain karena gelis da gelis mah relatif 30 ka anak gelis 30 ka luhur geus eueuh nu ngaran gelis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 abut-abutan boga budak 5 pudegdeg awak kabetahna kasuruh berhiji bea ku sorangan salakina lakop pala tabang da kaseredgeun disigeng ku salaki gede-gede teuing awak teh atuh 6 ru kasigeng ibu baeud 7 poe leos ka kantor desa minta izin bade senam 2 tahun senam teu langsing-langsing kalah kebeuki meber nah Bandungan anu senam beres senam goyobot comro misro liliwetan ongko coba salaki meotan mikiran hutang urut goyobot maka untung lalaki boga akad nikah ijab kabul dina ijab kabul tarima abdi nikah kapeuteut geus bapak tarima artina lain ditarimakeun geulisna wungkul kagoreng patutan nu ngaran pamajikan wayahna pak geus jadi bagian bapak judul tarima abdi nikah teh lain sakadar narima waktu ayeuna tarimakeun baeudna tarimakeun goreng adatna tarimakeun babel celebengna tarimakeun corokna tarimakeun teu cereugna ulah gampang bebeja kata tangga sabab rumah tangga urang-urang nu boga batur moal pernah ngarasakeun kana naon nu dirasa weh geunah ieu ceramah demi Allah anu panjelema gitu kecrek teuing ngarti teuing kunaon
jadi ulah karena gelis mah relatif kena ku umur ge robah ya bu kena ku umur robah orok eueuh huntuan seuri lucu nenek dia huntu seuri da muring kaket abah baheula keur ngora nuang sukro drok mata kerasuk ngadenge keur ngora geus kolot kadar sukro da kadang nengbal di jero kadang-kadang huntu katelek sukro keluar matak hirup naon nuk disombongkeun tina ieu hirup wah nu kudu disombongkeun mun karena gelis siap-siap ruksakna rumah tangga sugan karena harta bana dah gedong sigrong mobil mewah sabalaga maot mah anggar sarua malah ulah pernah paseaku harta nah harta rek ditinggalkeun der dipaseakeun naonan harta rek ditinggalkeun der dipaseakeun geus pikir sanyaah nyana ibu kalau jadi salaki maot moal pernah ibu milu sugan ayah di malamun maut salaki bapak abdi keeng pada jengsa abdi di dunia miring we bapak lamun orang tukang ngurapkeun dijajak wae juga terus milu beganeng gitu insyaallah ka dijajak ka jero mah roesan keluar deui cinta lain rek milu ka ditu gandeng sak ustad kitu nah ada geus beres natus 3 bulan teh yai buuk di beureman deui rok di pondokan deui malahan begerna ge adu gabrut jiga angkot eueuh penumpang teh uluh cinta si eta nu rek milu kamu klase dunya cinta sejati pret waduh keheul atuh da lain karena harta bana gedong sigrong mobil mewah salaga lain hakikat mah kadang-kadang jongjon hirup mah aya di nu miskin nu hajat loba duitna hah bener ya mata hajat ge loba ieu panggung di kieu-kieu mahal ibu mun ditengkurim panggung di kieu-kieu kudu 8 juta manu kieu wungkul can background wah 40 juta mah ieu wungkul can tuangan ratusan juta hajat poe ayeuna loba duitna loba mata kieu ge tapi nah kurang gairah abang geus loba bayareun anak ayeuna ibu da katempo ku abdi jiga nu teu baruga duit tapi nah ibu eta seuri babara katakan eueuh beban sound system nu hajat anu mayarna background nu hajat nu mayarna kasuk ngadatangkeun anak gerhana ge saha tah matak ibu mah daek-daekeun teu balik ka ditu jadi teu saban-saban jelema boga duit jongjon hirup teu saban-saban jelema teu nyekel duit teu jongjon hirup nya nu miskin mah mung kana motor-motor acan mah boga duit kana mobil mah deuk lembang mata penyakitna paling roromeheun matak beunghar ke lain tujuan ngan lamun dibikeun ku Allah dititipan beunghar harima beunghar lain tujuan ngan lamun dibere tarima sangsara lain kahayang ngan lamun dibikeun sebagai ujian sabar duanana ge ibadah beunghar syukur sangsara sabar ibadah duanana well teu kudu riweuh hirup berarti lain ku harta lain ku ban sugan ku pulat pelet dah dipercaya anu kadukun lagi rungkad ku siana pan kamari dicadas pangeran siana leungit pan dukun di sisi yo siana aduh cing teh bah di mana siana jero we kurumu itu di Cirebon kebeneran kejadian itu di Sumedang gitu teh cadas pangeran urang nyaho lamun kuring jeung ibu apalna cadas pangeran adalah perlawanan rakyat Sumedang dipimpin ku bupatina waktu harita pangeran kolonel da ayeuna mah sirna sejarah eta nu apalna siana ya sejak orang koneng pelentung di Cirebon padahal mah orang koneng tiung koneng bisa kuring pelet bisa gugur bareta ngan hampura da lain eta jaminan sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani muliakakeun idatullah sahruju cahya Fatimah jalil kadi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lah jaman terangan pipi aing ku timirian bibir patemu suri huntu patemu cahaya serenge baracak tiwetan ka kulon kudu kieu bari dumantung wedal genep kali genep poe tibatan payu kalau kajeding huntu
naon itu kudu kupulat kupelet kariwuh-riwuh yang dari ke kidul cekurang kidul aki-aki numeran Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogoh hurip sajagat adi sungsang larang berang adi sungsing larang peting buah holdi aci Allah la ilaha illallah wallahu akbar Allah nah cinta abah da kadi teh minta pelet kalau kata Idul Adha geus salah we hirup jadi lain kupulat kupelet sakena mawadah mah kunaon atuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan dan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana surti ngartina agama ternyata sakinah mawadah teh sumberna adalah agama bener ibu maka agama dibagi ku kolot baheula disimpen agama teh dina budaya nu ditempokeun budayana nu disumputkeun agamana naha Indonesia pernah dijajah ku Jepang jeung Belanda lamun harita ngawani jelema ngomong syukuran ustadna dipayahan masjidna dibom maka dirobah ku kolot baheula syukuran jadi hamin bener yo mun baheula nyebutkeun haram Belanda datang Islam oi des payahan gentos jadi pamali pinternya kalau sebalanya nyumputkan agama nepi ka kitu asli ya ibu Sumedang waepan pernah ngelawan penjajah kunaon dah kadet apa Singa Depok ai singa teh lambang kekuatan orang Belanda tak kurang Sumedang mah ditumpahkan komo kurang Subang naon filosofi namayakeun Singa Depok ngalawan Belanda ku seni ngalawan Belanda ku budaya filosofi dina pamikiran suatu saat Belanda bakal takluk di negara bangsa urang ingkah di negara urang nu akhirna nyieun simbol Singa Depok ditumpahkan tak urang Sumedang jeung urang Subang keren neuring badak cukuring ge kudu radanya kana budaya teh lain anti nah sabab budaya da urang teh Islam teh encan jadi budaya encan lamun adan maghrib budaya umat Islam di masjid geuning kenyataan mah masjid kosong bener ya berarti Islam teh can bisa dibawa kana budaya disimpan dina budaya waktu harita akhirna peting sok ngayakeun ngayuk seureum beurang sok ngayakeun sawer panganten lamun harita aya nu hajat aya nu nikah pangaosan kieu Belanda ngabedil ti jalan maka ngayakeun ngayuk seureum papagahna nepi alatna aya naon alatna sama teu beus saku karpet kieu sama lalaki dikatuhu pamajikan belah kenca maka lalaki adalah nu gede tanaga pamajikan nu hengker tanaga lalaki nu maculna lalaki nu nerima duitna beulikeun kana jam nu makena adalah kenca lalaki nu usahana pamajikan nu manfaatkeunana inilah simbol cicing dina samak ngandung harti rumah tangga teh samaksud jeung satujuan cicing kudu unggul sararea aya cicing lagi dina samak samaksud satujuan geuning aya sasajen bahasa Sunda sasajen teh artina salaki jeung pamajikan kudu bisa saajen saajen teh silih hargaan deuk kusaha pamajikan dihargaan lamun lain ku salaki deuk kusaha dihargaan salaki lamun lain ku pamajikan maka bahasana sasajen geuning aya kembang 7 rupa seungit ning sok aya tatangga euy lamun maneh hayang kawin tu jeung budak si anu kapake ku bapak kalakuanana alus saroleh barudakna berarti seungit coba kadang-kadang mah tong hayang jeung si eta euy balangkrut rumah tangga lagi berarti bau matak simbolna adalah kembang cicingna kabege ungeuk beurangna ngayakeun we sawer panganten malahan lengser di papan pen 3 rut di belah ditu beurnya ceuk lengser bagja temen mulia temen anaki nun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilanglangan kasimpangan nu kasep satuhu nun
satu gek calik tidak bari gading kencana tuh itu gading kencana menang nyewa kudu 10 juta mah cek urang mah diukan lebar duit gitu-gitu celengkeung pan juru kawih asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di mana nu jembah ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi kamari mah ibu abdi perawan di Sukabumi ngahadirin mobil nu hajat teh mare 200 300 nah ada urang mah ngomongkeun Sukabumi lain ngomongkeun Sumedang dibalakan itu ku kades heula gitu mah saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kawaji burahjan tapi ina kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunia nepi akhirat wur kembang malati wur kembang kasturi keburu amin wur kembang kaheman wur kembang kaheman wur kembang kadede wur kembang kaheman turun jati rahayu manjing walagri ibu kades nohon ya walagri itu bu kades nohon bu kades sing parak milik deket rezeki anggang balai ngancek no hajat nah cenah lain doakeun abdi punten abdi mah ngadoakeun no mere heula asep mimiti dihuruk dangukeun kudua cepit tuh hayangan didoakeun simpan di mana nu jembah ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu ibu aja sing sehat bu ya aduh kawana bapana tatanganna mah entong acan dipenta geus protes wur kembang malati wur mana cenah besan 3 teh wur kembang kasturi kudu kompak atuh wur kembang kaheman sesuk kudu nempukeun kekompakan atuh wur kembang kadedeh wur kembang kaheman wur kembang ka buru heman lalakon anu katukang bu atuh keburu amin tetep anteng pangharepan jaat tining rahayu manjing walagri sapap da moal dak sarorong sawah tuh sapapa oh 3 rut ibu genah cikiran mong
nganten ke mana ibu tong sok nyempot atuh awur beas nadi awur beas nadi awur layar ketenan suku angin awur mong terpercaya beas nadi awur simpen aja di abdi terpercaya mong awur beas nadi awur pokoknya cara yang betul ya awur-awuran awur beas nadi awur beas nadi baiklah baik awur beas nadi awur beas nadi awur penyanjalan mereka di awur beas nadi awur duh ngadon diu nah ari ece iker pengajian kieu cicing jadi we disangka rek radio teh kira-kira moal cicing borogos bunga karena mau rigagna aduh ampun naon nu diawurkeun ibu beas kedua es bonbon naon makna dina rumah tangga beas diawur-awur salaki kudu bisa ngawur ke pemajikan syarat menuju sakinah mawaddah warahmah salaki kudu jadi pamimpin nu hade ngarti kana anu dipimpin saha pemimpin di rumah tangga lalaki saha anu dipimpin awewe mata lalaki nu alus adalah daek ngawur artina ngawur lahir ku dunia maka ngawur batin ku agama ngawur lahir ku dunia imah pageuh baju weuteuh dahar seueuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan tugas saha eta lalaki ibu bari ngareret ka tukang kadarenge jadi tugas lalaki adalah ngawur lahir ku dunia ngawur batin ku agama lahir ya imah pageuh baju weuteuh dahar seueuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan ai sare hayang jeung sungit di mandian ku sabun ganu bae ngan asa hees jeung loba garut lain salah ibu salah magra nyangu tabiasna magra masak tapasakeunana magra shopping tah artosna madang dos ye alatna jongjon ceuk ibu bawa kana bahasa Al-Qur'an disebut sakinah. Dua tugas lelaki tah ngawur teh. Dua nu diawurkeun teh es bonbon permen. Ai permen rasana manis asam asin rame rasanya nanonan. Rumah tangga teh aya pahit aya peuheur aya lada aya hasil. Nahana nagerana apa? Ieu korbana. Di mana amis rumah tangga mimiti mah aduh metohage kajian minantu teu usaha gratuang sareng bapak urang neda mimiti aya 7 tahun teu usaha mah jengkel we hayam datang kor tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari ngieureun minantu matak isukna teh hayam teh leungit dicekekan ku minantuna. Ya mah sakadar cangkorang bongkrang tapi heueuh es bonbon manis asam asin rame rasanya nanonan awal rumah tangga jatuh di tajong kumaha cek salaki kamu sakit nigeuh kumaha cek pamajikanana nu karek 2 poe iya kumaha
kumaha salaki ke puskesmas ya coba geus kieu jatuh teh tajong eta batu eta cokor neuleuh atuh baheula anyaran rumah tangga mawa motor beberek-bekan mogok lorong keduaan cur hujan iindiaan geus kolot kieu motor mogok ibu nu ngajejek lagi ganti cek aing oge geus aya perubahan well pahit bener lada hasil rumah tangga karampak kusaranya bener ibu bengok beger teh atuh segala ge dinyakeun jadi nu hareueuh lieur aku cinta kepadamu jangan karena aku tidak bisa ngomong wadah aku tidak bisa nyosoh kumacek salakina biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku yakin dan jengkel teh indung bapana ai budak riak biasa dahar hayang usaha henteu nyaro HP duanana alieur pahit beueur lada hasil rumah tangga karampa simbolna es bonbon matak sing kuat mentalna di mana mentalna kuat dina agama deung dibagi we dua agama teh tugas ibu jeung tugas salaki tugas ibu adalah idza nadorta ilaiha saratka direret masket di tempat sono imut lucu ngagelenyu semeah darede alus budi hade basa ibu teh kudu ngadangdanan diri bapak resep kawewe nu loba karang resep nyieun 80 sigin tagogeun hayang nyawa tuman bapak resep kanu kolor resep meuli kolor juga itu leutik teh geuning marak petenteng dieur cicing ibu di ngon salaki moal teh nyeluduk jiga nu Garut tanya bapak-bapaknya hayang bapak boga pemajikan boga gamis umur di kamar di gamis keluar di gamis di dapur di gamis waraream nembon lagi kali-kali atau ekspresi kolor di mah karena bapak teh ada gairah saeutik keur tuluh jadi buringas sedih atuh da tuh idza nadorta ilaiha saratka direret basket ditempo pikasonoan imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus budi hade basa asalaki duit di salaki pakai dangdang ge keur tuh percaya duit di salaki pakai dangdang ge keur teuing mah ayeuna mah aya dina pangaosan aduh lamai barurum nu ngangeblas on hayang nempo urang di imahna kadang-kadang daster merengkel di tukang make kancing warna-warni 15 siki juga partai cobloseuh duit ti salaki pake dangdang ge keur taeta anu soleh duit ti salaki pake dangdang ge salaki salaki teh fatat usaha bengka ditu bengka dia nang jagung naung itu naung tak ambil semplak belikeun bikeun duit ke pemajikan dreg-dreg meuli kuota teu kira-kira eta salaki keur nanggung ibu-ibu tiktokan di jalan ajojing oyo ajojing ajojing oyo ajojing eta salaki ngaliwat dibilakan buru well pisan pak well tempo bapak-bapak saking kusugema idza nadarta ilaiha saraka kadua nu kudu geulis selain lahiriahna wungkul tapi kudu geulis jeung batinna lamun ibu batin geulis bakal ngarasakeun kacapek kalungse karipuh katunduh salaki balik usaha sambut nalawang pantok bapak geuning sumping rengkuh ya lain kieu wae atuh bapak geuning sumping nya mah gek calik dina bang baru cokot sukuna laan sapatuna porosotkeun kaos kakina karek ngomong sakitu geus nari ibu baperan hirup teh teh coplokeun sapatuna laan kaos kakina neangan ka dapur caikeun bae temake gula bikeun ka salaki bapak hampura teu aya gula suruput ku salaki diinum jika nu kareueut bari amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi pamajikan ka salaki beres kitu ceklan beungeun pa salaki bapak beli teh acan ibah hayu dijajab ku abdi kajaman dekul kacai bagikan raja lamun ibu hayang jadi ratu entong aya di mandian kagok keunaan teh cenah mani ku sorangan
beres mandi siapkan ku ibu sarungna kokokna kopeahna beres gitu kebutkeun sajadahna mangga bapa netepan heula dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu kaharep dek naon dek nyuh dina lahunan salaki hapunten bapana capelung seriputun geuning bapak melaan izin abdi hapunten tiba heula nepi ka ayeuna rumah tangga can bisa nyugemakeun kanu jadi caroge abdi demi Allah Pak ieu ceramah jero teuing ditempo ti ditu nepi ka dieu eueuh nu kitu hiji acan eueuh tak komo belah dinya mah eueuh pisan nya eueuh apal abdi eueuh cobaan benar-benar salah teh sehingga baiti janati rumahku adalah surgaku ternyata baiti janati rumahku adalah surgaku lain gedong sigro tapi rumahku adalah surgaku ibu anu menciptakan surga di imah sorang ngagenahkeun hate salaki leos ka dapur bapak hampura teh aya rencang sangu bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengek longkok aya di Sumedang mah aya pan tahu Sumedang deui sugana di bahan anu eta urang anu ulah bejana di Sumedang teu mawa tahu dalamun ka Bandung mah ibunya anak teh peuyeum lamun ka Manjalaya ibunya anak teh boronong lamun Garut mah dodol lamun Wajid cililin tah Sumedang mah tahu abdi apa nah pan aya urang dia nu garawe itu diketik broso teh tahu oh Sumedang sang dia tuh dekul salaki barang dahar tempoh huapna segede pereup lop lop kuat jika nungeunah bari abadeungeuna isukna jag-jag sehat teu boga penyakit ternyata sehatna salaki lain ku dahareun tapi sehatna salaki lantaran hatena sehat dibere ku amis pudi ngagelenyu kuno jadi pamajikan matak sabenerna lalaki geringan teh ieu tah penyakit ieu percaya tuh Pak mun bapak geringan ieu penyakit teh coba diberes pamajikan anu soleh aduh wios bapana teu usaha mah wios nu penting mah urang tuang we teu aya rencangna wios bapana wios nu penting mah jadi tanaga jeung sehat ngeunah kana hate bapak ieu mah nganggur saeutik tempo jiga batur usaha teh banting tulang nelaan pamajikan teh atuh bapak teh neangan tulang dibanting-banting amun ya inilah tugas ibu idan adorta ilaiha syarat kadirat masih tentu besono imut lucu ngagelenyu samaya darde halus budi hade basah lahir batin lahir kudang dan batin kunaon ibu batin lahir kudang dan batin ku ngahargaan salaki dua tugas ibu idza amartaha ata'atka di mana dititah wajib patuh istri solihah kertunuh dititah kadak-kadak buringas punten abdi kurang ngomongin istri soleh lain ngomongin ibu istri soleh kertunuh dititah kadak-kadak buringas mah kamana rada tunuh bapana lain-lain wios bapak miwarang langsung gabruk manga bapana istri soleh mah dititah langsung set nyaut teuing jeung ieu jigana ieu mah tibalik eker tunuh dititah nu soleh mah keur tunuh dititah buringas tak ieu mah keur buringas ngadak-ngadak tunuh maka mana nya sare we geus setengah 10 nih becos we kana TV Persib mah leboke umuh gitu da ka mana mah nya sare atuh ongkoh sare disimut tapi dada hurung dada si orang nyohap we nyawan ya udah ya nah nu keur sareto oh kitu juga idza amartaha atau akka di mana dititah wajib patuh tilu hafizat kamali kawa nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga lamun salaki eueuh tong ngampihan lalaki lain lamun salaki eueuh bener Bu tong pernah asup ungah salaki lain lamun eueuh salaki atuh kumaha lamun Pak Kades nu datangna deuk naon Kades ini geus eueuh salakian der ungah engke we geus aya salakina kumaha teh lamun anak gerhana sarua tutup pokona mah ulah sasaha oge siap Bu
tilu kriteria istri solihah. Siti Khadijah keur wiridan Nabi Muhammad beres asar nyanak teko nyalira, nyanak cai nyalira, ngaleguk nyalira. Siti Khadijah nyegruk nangis, ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Itulah Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah mah hayang dititah karena apal di balik perintah suami ada perintah Allah, di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan. Ieu mah teuing. Lamun jadi Siti Khadijah mah hayang dititah, ari ieu mah jiga teh mumual dititah. Lamun bapak nyanak teko ku sorangan ngaleut sorangan, ibu edek nyuuh hapunten bapana bendu ka abdi nepi ka teu miwarang, cadu kudu kikituan. Moal teh juk kieu tah kitu hidung alus kalah kacau. Nya. Ayeuna tugas salaki mah latagdob teu meunang gede ambek. Latagdob teu meunang gede ambek. Jelema nu teu gede ambek maka bakal katempo bijaksana. Sabab kaamak adalah nafsu, setiap nafsu mengaruhan karena akal, maka teu saeutik pamajikan baeud ge dianggap bagong. Kunaon bagong baeud wae atuh akal geus leungit. Sidik ieu teh pamajikan dar dianggap bagong. Untung pamajikan ngajerete bari nanya, aduh aa nyebut bagong berarti sawengi abdi hees jeung jaluna. Kuromoy anak mamah bagong, bapak bagong, ari abdi 7 kuduaan anak begu ujang. Matak sasagrok habis latagdob lalaki matong gede amek ulah terak idam palengen karena pipi pemajikan hohoak sesentak montong sing sabar pak nyengarepan adat goreng pemajikan naha pemajikan teh jelema ngaran-ngaran jelema poho bodoh bala salah pasti bakal terjadi laras bu nyangeunah ibu keur salah ngaron dihoak bijaksana dong lalaki mah atuh aduh jika nuhul hanya urangnya ceramah mah nya andai kata hiji waktu orang kawin boga pemajikan baeud bah cekek lain pre pepeus gelas entong ngamuk beresan ku bapak tong disarekan engke pemajikan bakal nanya aana teu ngamuk mah pepeus gelas bisa dibeli tapi pepeus hate pemajikan ka mana aa neangan ganti aduh aya lalaki gitu Allah pepeus gelas teh ngaron neulo atuh cokor teh make panon nyeri teh kana hati beut nyamel lada lalaki bijak lain hohoak dilada-lada teuing kos merak eta teh bijak cokot we cai termos banyur engke pemajikan nanya anaha di banyur hayang angon cenge teu pasea teu pasea mah pangneukeun kopi ibu keur lulungu leos ka dapur uyah bodas warna gula ge bodas karebek kana uyah kocekeun jeung ji kopi mangga bapak suruput kana sapangset salaki kudu bijaksana geroan mah ka dieu aya naon bapana inget teu dulu zaman kita pacaran kita pernah minum segelas berdua oh iya ayo kita mengenang masa dulu suruput ku pemajikan diinum karena sapangset ngagabrug geuning pangset kumaha cek salaki muhun teu pasea andai kata terjadi ibu nyuguhan salaki mere cai kopi pangset naon nu bakal kajadian pasea terus ieu belah dieu diambekan belah dieu di banyur belah dieu nya oh leuwih parah ya diseblok ongkos garoreng adatnya salaki ibu isuk ibu dititah ku salaki mah pangneukeun deui kopi kumaha cek ibu kusia kamari ge teu kapake paingan pamajikan teu ngagugu ka salaki lantaran bungan salaki teu narima nalika pamajikan gagal da ibu teh lain teu patuh patuh teuing ibu teh ngan nyeri hate lamun salaki teu narima kana kagagalan urang bener bu latagdob teu meunang gede 2 sobirin salaki mah kudu sabar adat nu paling di alam dunia ieu Pak Kades bisa diplomasi jeung camat bisa jeung bupati bisa jeung gubernur bisa tapi andai kata Pak Kades boga kasalahan ka panggih pemajikan apakah tiasa berdiplomasi jeung pemajikan di luar bagaikan singa yang menggaung di imah nalika boga salah ibarat ucing anu kabulusan bener tuh Pak
ditato dianting kongkorong sibung mau kapangih beger ampun ditunjuk irungna ku ibu bener teh pun lancek banser belang gagah gaya asli kapangih weh kalakuan goreng ku pamajikan mangga atos mah atos atos coba dina kieuna gagah Pak siap rak hormat rak dina kieuna coba nyeun kasalahan kapangih ku pamajikan mana siap rak atos mah atos matak makhluk paling kuat iya dah ibu-ibu ya orang mah boga tugas Kang sabar baeud pamajikan ulah ditanya Pak lamun pamajikan keur baeud ditanya mangor nyegag kunaon mamah baeud pasti jawabanna kusia beuki nyeri leuwih hade bapak nanya awak aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang oh padaringan geus kosong oh kongkorong anu esrok teu bayar oh lipstik geus dicokelan ku bilik oh wadakna geus depok tengahna oh budak ngamuk hayang jajan aya we tukang baso oh hayangeun jajan cabut ku bapak duit sing areupan jelema anu keur baeud cabut 5 juta pamajikan keur baeud asongan duit 5 juta bari ngadilak bari init lain tadi inilah merakna tah sedio oh siap lah ibu-ibu mah kitu tah matak bapak tugasna sobirin sabar we da dilawan lain lawaneun ibu-ibu bapak dilawan teh kalaka beak tingkap ke para katang-tang para keteng teh komo geuning nya mun ngomong teh dikit-dikit janda kitu we si eta bapak ulah digugu waduh nafsuna bae urang mah teu ngaranaan istighfar mah kudu kitu bapak teh istighfar entong kitu bapak salahnya rumah sak kajian bapak bener rumah sakeun we salahkeun bae lah daripada hancur rumah tangga leuwih ada raranaan waduh mau nyabus rana kawin deui gini eta berarti waduh talung kene rumah tangga 10.000 ge datang daripada raranaan 1.000 ge datang mata pertahankan rumah tangga anu ayeuna sanajan salaki sangsara halo bu bisa ibu penenghina salaki balik jadi tanggep gewat cek salaki teh beda cenah mane adat aya naon oh tobat terakhir ada ngesan terakhir ibu tinggal balik da urang mah 2,5 jam ti dieu teh atuh ibu capetnya oh abdi mah ban 2,5 jam can kana to aja jeung tunu jeung can dahar dieu telo tugas urang salaki pamajikan birrul walidain sing alus ka indung bapak hajat kikian pak moal mahir ratusan juta background di kieu-kieu aduh sono sistem tuangeun beak dengkak sebenarnya modal saha eta modal indung bapak anak pacantang tuh bisa kikian ka kolotna anak can bilang tuh bisa korban harta keur indung bapana tapi indung bapak siap korban keur melaan ngaran anak-anakna nya asli tah mata sing ecreg sing balik kanu ngaran indung bapak naha lamun goreng kalakuan ka indung bapak boro-boro sakinah mawadah surga ge moal dibikeun lantaran Allah geus dititipkeun karidoanana ka indung bapana ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain karidoan Allah gumantung ridona indung bapak murka Allah gumantung murkana indung bapak mata indung nu ngandung bapak nu ngayuga eta we nu kudu dihormat dipunjung dipuja-puja teu kudu muja-muji batur teu kudu indung bapak urang ulah ai kuburan batur di bararesihan ai kuburan kolot sorangan tutungul lagi kuat pohon deui anak nanahawan kitu patut teh ibu so masih percaya nyai mana teh dikawinkeun ujang rek dikawinkeun hayang hiburan naon dangdut tabeuh isuk dangdut teuing saha artisna oh aya hiburan tuh dangdut benernya nabuh dangdut rame seandainya aku dapat bertemu Tuhan bukan sawer doi ibu teh
iyo tanung usulkan sawer deh baik entong kira-kira tadi dong entong seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Cukuplah sudah diriku menjadi suamimu, tak akan pernah kuulang yang masa lalu. Tiada tempat untuk mengadu. Oh nahon oi. Jadi jika menaruh penceramah ada miluan akademi les tiga menang tidak nyuruh kurang ada saking musoraan itu cek tukang kesangka cenah temannya budak teh ke rumah kasep alus sorana nuhun pak nuhun apa barihan mereh henteu atau muji-muji bapak teh tabe dangdut tabe ini tabe itu melaan saha ibu melaan anak tapi anak cantang tuh bisa bebela anu jadi inung hiji budak 7 nu 7 kapiara tapi budak 7 hayang miara inung nu hiji cantang tuh bisa terjadi mata sholatna ditolak zakatna ditolak saumna ditolak ibadah hajina ditolak sapanjang inung bapak nyuruh juzai panon jadi hati ku ucapan tekad lampah nungaran anakna ibu jangan lupa dosa sih sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak sapanjang inung nyurucut cai panon jadi hate kenungaran anakna rumah asa urang mah berdegong bala ka kolot dititah ku kolot tarana gugu titah mencetan hoream titah nincakan ngadon tingkah poe ayeuna ibu sono kenungaran kolot hayang nangkep ka kolot hayang mencetan kolot hayang barang dahar barang jeung kolot hayang barang bere duit ka kolot tapi hampura itu geus moal terjadi kolot geus eueuh rup ku padung rap ku lumah katurban tanah beureung ngoceak mardan jagat kajerit mardan langit ukur tutunggal anu ngecentul di luhur kubur mata lamun dek hade ayeuna mung pameubeukeur aya kolot teu minta harta anak tapi buktikeun ku hidup anak yang duaan sabab kolot teu minta harta bana tapi kolot meminta rumah tangga runtut raut sauyunan kaca jadi saleuwi beak harta beak bana kolot ridho nu penting anak rumah tanggana ararawet bener bener sing aya budak yatim tadi dia ka dieu ya lagi bikon sini deh aku yang kesana aja mau karek satu ayo mana deh nama hiji atau wios tuh didinya wios sok sadai sini deh sok baru ya duit sebarahannya itu apal nomokan gitu mah tuh tidak menerima nilai yatim aku sini pakai Sunda pakai Indonesia Sunda ngerti sekolah tuh di mana di mana oh di SD SMP badan naik ke SMP oh badan masuk negeri ketampa mual insya Allah oke kamu sekolah di mana oh ya MTS berarti baru badai masuk ayo nutus teh aya saha nutus teh aya saha mama bapak mama aya alhamdulillah dek nutus teh aya saha bapak mama aya kan deh aya tadi dia mana oh di sana di paling ujung oke. Kamu sekolah di biayaan usaha ya si mama damal tuh si mama oh damal wanter hade dek kelas berapa kelas 3 oh namanya kelas 3 nya nutus daya saha bapak oh ya singgar deh hatanya hiji 2 3 4 5an mau wakadi iya bisa ayakan esok mengpeng ayak hades na guru
berarti nomor 1 2 3 4 nomor 5an sok tuh itu gini sudah dekat dia coba dulu deh sini sok dia bewantar juga oke sahanu apal jadi penceramah terlangkung pas sok we membawa kades di rumah kurang untuk minta urang nah teuing loh aya kana teh Pak pilih anu kalangkung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
lima genep kalau gede nih 750 kades mau ngemplong seneng ngemplong 750 sabaraha ieu Pak Kang Wios pun orang ngetah kerja sama lah siap ya 7,5 ya anu tuh kengeng 7,5 800 1 juta pasukan Pak angin 1 juta lah kirim nambihan ya nuhun 1 juta 100 hiji 2 4 terus enggak 5 ya 1,5 juta tuh 2 1,5 juta yang 2,5 1,700.000 2,5 deh yang 2 juta tanya Pak 250 deh yang lebih karena 2 juta jadi 2 kilo 45 genep tuh yang jadi 2 juta teh kudu 250 deh jadi hitung wae baik udah tuh cek baik duk gocap duk seberage lah 1,800.000 200 deui hah ti urang Mustami Palinter di zaman Kiwarim genep belas genep belas nah anawahan kah 17 18 20 2 hiji 2 hiji 2.100.000 cing 2.100.000 bagi genep itu apaan genep itu hiji si dede dan alim ka dia 1 2 3 4 5 6 2.100.000 bagi genep berak tilur 10 ewang pahajat hadir pang dikeunkeun ku pahajat pakades sami tokoh agama pokoknya abdi nyungkeun genep jalmi pakades bapak hajat tokoh agama sok sadai sok Pak Ustadz anu tadi MC iya urang ya nana teh buat bari popolotot nana betul Pak Ustadz anu tadi jantan MC moal urang moal ku Pak Ustadz anu jantan MC moal namanya sama wa ilaha pengersa sehat apa tuh soalkan 3,5 cara kelan pesan-pesan yang sangat luar biasa ya, pesan-pesan moral yang sangat luar biasa. Ini perlu ditonton ya.